Oh berarti selera ieu teh maneh sok nyokotan duit teh Hah? Sanes pak? Ya pak. Aing teh nyangka maneh sabusuk ieu ceng. Kalah pak, sabar pak, sabar. Ih kok dijelaskan heula pak? Naon Pak ini? Asal luasnya kadang kok Tah tingali san. Geuning kapanggih ayeuna teh saha nu sok nyokotan duit kasir? Astagfirullah sanes pak. Sanes kumaha geus jelas-jelas eta kunci dina leungeun maneh. Rek neangan alibi naon deui maneh. Salila ieu urang geus salah nilai si Nunu dan ayeuna urang geus salah nilai maneh. Ceng dengekeun. Urang teh berharap besar ka maneh meh bisa ngagantikeun posisi leader. Tapi geus ningali kejadian kieu urang berubah pikiran 180 derajat. 360 pak. Garing! Nembal wae maneh mah. Pokona teh yang nyaho maneh kudu tanggung jawab. Balikeun duit na ayeuna. Nah, cicing mana teh? Hei! Teh mana tuh baturkeun ngomong teh? Tadi nembang ada dicarekan. Hah? Pokona mah kudu tanggung jawab. Pak, da sanes abdi nu nyanak. Maneh rek ngelak naon kene. Masih untung ku urang teu dipecat ge. Aduh, percuma ngajelaskeun ge lamun posisi siram kering musik ieu euy. Nah, cicing deui maneh teh? Lieur pak nu ieu mah. Maneh ngomong lieur, apa kabar urang, si Nunu, si Sansan, teu mikir kadinya maneh mah. Mana kadieu kan kuncina? Iya pak. Cicing didinya. Kuan patokeun keur bukti ka owner ya. Sia naon ya, Kak? Ente pak. Sok mana kadieu kan kuncina? Kadesan ayeuna mah kudu tarapti kanu barang. Komo kanu duit mah hebat kan ayeuna. Oh, mun siapa? Oh, ayeuna berenya oge si Nunu. Kudu hati-hati. Siapa? Kajian perang. Nya pak hampura abdi lepat, abdi tanggung jawab. Oh, bukan nama ke segala-galanya simpanan polosnya ngobrol. Jadi Pak, mungkin kami juga